Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya nyehnyo kamarana wae teh geus lilat teh panggih ceng kaminya. Nantilah ku saya dicarita ceng kumaha-kumaha. Kumaha ya hayana bulan puasa kieu. Puasana araraman ceng. Da aya nu godin-godin kitu anu mata waragana patuangan. Ya urang ayeuna teh ceng kabeneran keur aya urusan ka Ciamis. Urusan biasa lah ceng, picuanan kebenaran oke di imah bapak pamajikan ceng. Jadi orang tersalah ya lamun ayeuna orang buka puasana di ditu. Da urang mah puasa we alhamdulillah soalna sare wae gitu. Jadi udangna sore. Jadi tamat ceng urang mah gitu. Nah, iya ceng sekalian sugan aya nu aneh-aneh di Ciamis. Oh jelas anjing urang nengan ladies nu rada aneh lah gitu kan. Jadinya geus lilanya teu nempo ladies-ladiesnya. Asli ceng geus lila pisan atuh. Nah, sedikit cerita kunaon kamari urang ngaleungit lila ye gitu kan pasti pada nyanyi teu arapaleun bener teh. Benar. Nah, jadi kamari teh urang menang job ceng. Jobna di Kalimantan kabeneran. Nah, urang di ditu kurang leuwih 2 bulan 3 bulanan lah di Kalimantan teh. Kamari balik teh urang saacan puasa nya ceng nya. Nah, benar. Saacan puasa da aya nyala ada urusan-urusan oge balik. Tapi akhirnya aing bung balik deui ka ditu ceng teu betah. Tak deuleu. Tah, beungeut. Orang Sunda. Anjing beungeut aing meni lesreng jaba brewok juga teroris anjing. Weuhan ceng teh balik ditu can di kumaha-kumaha beungeut can di permak deui. Rame oge ceng di Tasik urang ceng jam sakieu teh gawe keneh di ditu mah ceng. Di mana? Kalimantan mah can anjing can baleres. Coba leuweuk. Ya memang gawena anjing. Kerja rodi teh bener we ceng bagai kuda teh. Tapi kan kahartin meureun ceng. Apa eta mau balik deui ceng balik deui ka diri urang. Redang ceng mampu mobil kolot mah ASEAN. Harinya. Tapi urang sakieu mah nya teh goreng-goreng teuing lah. Kala aing anu poho ceng kacamata teh dipake paingan asa deuleuhan ka mana. Asa kam. Cek urang teh nah tetempoan teh rek sadar urang teh. Nah gitu ceng lah sampai ketemu ke di ditu ceng di Ciamis. Urang neangan takjil anu ararami sugan we anu gratis atuh. Bener teh ceng. Da ai urang mah tim pemburu gratis atuh nanaon ge. Nah, eta pisan. Nah gitu we cengnya. Situasi alun-alun Ciamis rame ceng. Teu padat-padat teuing. Cukup lah jangan ngabuburit mah. Ngeunaheun teu padokdak. Jadi moal terkena virus si eta teh ceng. Ayo aya nu rada srebel. Ceng, ngopo ceng? Eueuh nu kitu di ditu mah. Yang naik. Neangan dahar ceng, urang anu neangan sepuah anjing meh leueur ya teh blekek bangeunah. Situasina tempo ceng Ciamis. Rame tapi eueuh nu kadeuleu teh herangna mana. Itu lain yang dahareun ya mah urang mah. Nah anu baru lihat. Nah, ceng adan. Aing can beunang ya anjing, nu mantes goblok. Dahareunana euy urang biasa nu maraha wae. Wah ceng euy ka dieu mah euy. Urang hayang sop buah anu komplit salager buahna teh ceng tapi can manggih ieu urang kaburu adan. Weh tempat pemadam pisan pokona mah. Ngariung di mana-mana tuh poting. Ceng benar. Saan menang dah hari nana. Hari yang
lolobana pop es. Popes. Lolobana nu karena itu. Ya. Aya sop buah, tapi kurang seger. Nempona ceng nya. Anu segernya. Kurang hayang anu komplit nu seger. Ceng lah geus aya mah urang dahar laes campur we. Kaburu salatri urang dia nih. Sekuat da bingung dengan anu rada seger nu aya we heula aya mah. Ceng tadi geus bingung neangan anu rada mantes hese geus kurang kuriling ya urang. Minangkana ieu ceng nu rada hauce teh gitu. Sop buah. Urang cobaan we ayeuna mah lah. Tapi cing eta aya nambruk itu nya. Nah, pedah pinuh gitu, nempo teh tadi teh. Jadi muncul bahasa dia mah teh koret karumahan gitu. Lumayan ceng standar. Itu pahang teuing. Segar teh buahna cing. Segar. Buah naga. Buah naga itu buah non. Karusu tuh danya urang teh nya. Soalnya perlu biar teh udag-udag gitu we ka poho. Dahar teh nya. Lumayan ceng. Coba lihat ceng kamu ceng. Yuk cek. Wih. Bro. Kesegaran anu hakiki. Lumayan. Bang teh nya. Tuluy ieu non teh buah-buahana galobah macamna itu tembok. Iya mah ojeh pisang jangan ngebatalan mah. Wilujeng buka puasa ceng. Sugar. Yang naonnya? Ya agar aya timun suri, aya melon, aya agar. Karedok atuh ceng eta mah. Kencam. Bisa, sareula engke urang yang didahareun nu saja nya. Gaskeun. Ayeuna mah urang neangan dahar we cing geus konsen ieu beuteung geus salat pisan. Urang dahar jeung pecel lele. Lokasina gigireun Masjid Agung ceng. Ieu teh deket SMA apa SMP Negeri 4 teh aing teh kaciri poek Ciamis pokona. Gaskeun. Anjing kayak kacaan kan goblok. Touchscreen ceng. Teu sebenarnya caan teh. Menuna ceng aya tahu tempe, ceker, ulu, ati ampela, lele, lauk, ayam, bebek, lalaban. Kan sanguna sangu bodas sungkul. Oh, sang uduk. Bawah. Ayeuna goreng, Pak. Oh, siap. Kacinya. Kaci. Udahlah ayam aja lah, ayam dua-duanya dua-duanya paha sama dada. Paha sama dada. Itu pakai hati apalah. Nu kituna we. Ampela Tok. berapa? Begitu, Cing. Beuki. Sok atuh sabaraha X beuki. Di kewang lah. Tok. Di dua. Dua we. Tahu tempe mah. Tahu tempe. Pakailah Ya, nya, pakai. pengen sehat. Ceng, nama kieu lah biasanya jika nasi timbal gitu. Kumaha we umumna pecel ayam gitu. Non ayam, pecel lele, pecel ayam. Sangu, tahu, tempe, sambal, dia we nu karena dieu ye. Sangacana ceng aing ngek bebeja ye. Kunaon aing mesenna saeutik. Dompet anjing tinggalin, perlu disebutkan mah. Gaya we juga nungguan dompet tinggalin. Ya si AA aya bawa duit. Ting mah teh teu ya. Kada jang parkir anjing ke taruhnya tukang parkir. Ayo dahara ceng, kang dahara ceng. Lalapna datang. Samarana ngeunah euy. Ngarasa jerukan. Ngarasa jerukan ceng. Bebel. Nah. Ceng nih rasana ceng. Ku lapar mah nya. Da bulan puasa mah. Nah, ieu na. Cuma sambalna ieu nu na. Jeruk-jerukan itu hasil masukan. Sambal kamari anjing.
Kocoknya mana ceng euy? Boleh, Cok. Nah, kurang pondasi heula. Di salatri asli euy. Benar, apa ya? Salatrinya. Nah, ceng nucuk dirinya ieu sambal ngareunah teh. Cok ya, coba. Ayo. Mana? Beda kan? Coba. Nah. Nah, Masih segar-segaran kan? sambal naon tanya makin naon jeruk nipisnya. Apa naon dirinya teh? Kayak jeruk lebih kan? Ya, pakai jeruknya. Cai jeruk gitu. Daun jeruk biasanya mah. Oh. Ayamnya ceng coba ceng. Nah, Ayam lama lah. gurih. Standar gini. Standar biasa wae. Standar. Jadi lewat standarnya pecel lele lah. Ya, sambalnya nungguin. Sambal. Yang ngomong-ngomong duit masih mualnya. Aing kan dompetnya kan semua tinggal jadinya kan duit sebelah. Mahir. Duit tinggal banyak 70.000 deui ceng. Mudah-mudahan nambahnya banyak. Kalau ceng geger roh aing. Penting mendahar sebelah heula mangke we mayarna. Ulang geger roh dan yang 8 ya. Asli ceng, urang euy sono ka didinya euy. Nah, sarua urang aja. Silat dipanggil. Silat tengah wadul. Aing contohnya Kalimantan mau batur. Betah tuh ceng dinya Kalimantan. Ari betah nama istilah herang panon. Betah nama. Ya. Namun geus mangge genung. Wah anjing saya ulin. Soalnya orang di pedesaan ada ceng panuh beureum. Jadi di Kalimantan kan di lembur. Di lemburna urang mah. Daerah Samarinda tapi di lembur desa naon lah gitu. Ini mau bisa entertain atuh. Hanteu ceng. Apa? Eueuh. Kayaknya di itu mah murni gawe we nya. Nya murni gawe. Terus geus we urang update di ditu. Eueuh. Nah bingung ceng eueuh. Kan suasana alamna membahas ngeunaheun. Laramah orang Kalimantan. Mungkin di sini ada temennya ya, dari Kalimantannya mudah-mudahan. Sambal naik minta deh ceng. Kapake? Kapake gini. Lada tapi Tapi naon? lada. Kan mana? Lain. Hampurnya ceng iya memang persiapannya ke ditu nya. Yang pernah Ngadadak, sabar-sabar ngadadak we. Ngadadak. Pada urang lupa majikan, lupa masak. Si Tarjo iya orang buka di luar kan. Bari yang anjing kalah tinggalin. Juga tinggalin, baterai tinggalin, dompet tinggalin. Tak itu yang redak teh ceng. Allah mah datang penyakit pokoknya. Tuh. Gua ada anjing. Tapi ceng iya lamun Gerbalatnya ini recommended tuh ya. Lah lamun juga orang posisinya keur kalaparan. Bingung. Keur nyabanya kacami. Heeh. Adi ya we. Nih kudu neangan deui maksudna. Gigireun si Dagungnya. Heeh gigireun anu jalur arah balik arah ka Bandung. Ya bisa oke tempat rame teh karena lain malam minggu heeh. Tapi dia malam minggu mah nya. Bakal penuh. Bakal penuh saya yakin. Tah, cuy. Dia nanyakeun 50.000 ya kabehna duaan, ayam 2, ati ampela 2, tahu tempe. Kabehna gocapeun, kene sisa 20.000 jang palakir we. Geus we. Sajajajan nyanyi pi kalebaran. Iya, Pak. Siap. Mas ya? Siap, sami-sami. Tah sakitu we cing lah meureun hampurannya ya, hampura badag pokona mah. Konten poe ieu bisi ka baraya teu puas terus teu rame minta dihampurana memang prepare tujuanana aya perlu terus ngabuburit oge gitu pamagriban nah di jalan nya nu aya we da kurulang-kuruling geus ceng ngusahakeun tapi nya meureunana geus takdir kudu kieu sakitu wae meureunana cengnya video kali ini. Assalamualaikum.